Panginten urang kajian baik supados santai itu lagi upami ngawas ada pembahasan tentang tauhid so karena sering
supados santai mana sok satunya sepi satunya sepi ya masih di tengah rokok. Oh tekengin kali nyawa pas sedot kali nyawa biar punten kurang ngadongeng ya semua ngadongeng kan tapi dia teh kejadiannya tak salah-salah seukur ngadongeng kabungkur dina nalika pembikinan jalan tol Cipularang nya di Ngawitan Bekasi bahkan begitu ka Cileunyi nya jalur Padalarang Cipularang tah aya rute jalan tol di daerah Bekasi teh anu nyabat pemakaman kuburan ya ada itu aturannya akhirnya sepakat dengan pengurus kuburan itu kena dialihkan aya di Cikanehan jadi kirang-kirang atau tahunan kuburan orang tapi di nalika dibongkar masih kena bener subhanallah eta mayit lamun sawur perhitungan tong bobora tahunan sasihan oke tos buruk ular sekali nah akhirnya masyarakat kagum takjub tapi dia bingung nah ada bingung dan saka kuningan kuburan ieu teh nah ada tak nikah sareng istri anu bikin kaget teh ditaruti nah ada ieu mah lain jalma nu bener tapi nanti Allah dimuliakan eta jasadna belenger henteu buruk tapi kan kaseudeut gitu tadi Bu. Nah kan penasaran nah naon penasaran sing horeng lamun kenceng kurang raja sabirna eta teh perempuan malam bubu-bubu malam teh kan penasaran aku mustahil makanya jangan tukang durhaka Allah bisa dimuliakan itu nya kita lupa Pak baheula cicingna teh seuneu di mana sing horeng kontrak nah dipariksa tempat kos-kosan teh Pak kapungkur teh si horeng manakan aya catatan buku kan kapungkur mah ibu-ibunya jangan mudah lamun aya kejadian naon aya kaluhur kasalaki aya kabung masuk ditulis dengan buku naon namanya teh agenda diari agenda kapan mah aya catatan anu mau eta si teh nulis memang benar senang aing teh hiruk-hiruk dosa jeung maksiat tapi hiji waktu tobat sehingga total teu maksiat deui unggal poe beak hirupna takorup ka Allah unggal poe dipake ngaji tadarus pokona total entong boborohan salat 5 waktu anu wajib bahkan pasunatanana digawe qobliyah ba'diyah karena itunya qobla subuh sata ajan subuh kan aya tahajud digawe dumikeun ka ngantunkeunana tah sing horeng barokah jalmi anu tos mulai daek hijrah tina perkara anu awal kana perkara anu sae dilakukan dengan totalitas teu hayang digawe di kaonan ku Allah begitu kan dimuliakeun ieu subhanallah tah anu kejadian kaduana di mana ieu mah nuju pembebasan anu anyar anu Cianjur numikeun ka Sukabumi sami eta teh ngaliwatan ka pemakaman umum tetap kudu dibebaskeun dibolong-bolongan dialih-alihkeun aya hiji tetep eta kumenakan ieu mah ibu-ibu dirasakeun dia makana ibu-ibu luar biasa nya tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu deui luar biasa nah masyarakat kaget nah seuneu ieu tos tahun-tahun belenger jeung seungit nyambuang seungitna nya sarua ti lalu aya nu panasaran nah si kumaha ieu ditanya eta mah oh di kampung anu carogena anu jika nama mulia dengan kieu belagar jeung sulit jasadna teu buruk jika nama salakina ustad ditaros ustad salakina teu lain bohang senang teu hirupna daek istiqomah padahal
henteu cenah biasa we. Kumaha cenah gaulaan kacorong ge kudu dipiwaran wae henteu. Henteu cenah. Justru kadang-kadang ingin ngaji ke lamun beurang pengajian, da kasalah kita teh kalempat, mah rek ngajinya itu titip cenah eta poean. Nah, aya nu kitu sok. Ngagawe teh di kasalah kitu. Ditanya ieu henteu, ditanya ieu henteu, ditaros we ka carogena. Ah, jika nama ieu mah langsung ka carogena. Mah, cik hoyong naros. Kunaon eta cenah si bibi dugi-dugikeun ku Allah dimuliakeun tepikeun ka teu buruk jasana, tepikeun ka seungit tika kitu, boga kamuliaan naon cenah kapupur ieu bojog mah ceuk salahina nu mawi jika nama bojog abdi teh ngan ridho jeung ikhlas dicandu. Protes. Aduh, cik mah hoyong dimuliakeun ku Allah hoyong. Hoyong seungit jasana hoyong. Tapi cenah kudu ridho salahina deui. Kumaha? Balik. Balik mah kageun buruk cenah. Kajian buruk sedang kenaikan. Kumaha mah? Kajian buruk. Tah, bojong mah kali. Bukti setia kepada Sulami. Tapi mah kedah sering nyuhunkeun ka caroge teh ridona caroge. Angkat ngaos Pak, ridhokeun mah dari ngaos. Mah ieu bade angkat mah teh ka pasar Pak si ridho. Namun wae perkara pagawean bojog mah wayah kadah nyuhunkeun ridho ti saha. Namun sababna ieu mah tos hukum surga neraka bojog mah aya di caroge. Ya banyak. Kitu mah makana kudu meunangkeun ridho salah kita hiji-hijina anu gampang pake hese ditanya dulu. Ustaz mulut tadi ka hoyong. Kawan. Si kayaknya celutukan Ustaz ini. Oh, siap. Oh, sama sama dongeng ke tong dianggap seriusnya. Bisi malu marah sebelum balik lagi teh. Tanya dong. Tos. Wih deui bismillahirrahmanirrahim. Di akhirat punten-punten sadayana sok sakurang belas biasa ningal biasa ngabentenkeun anu hejo anu koneng anu beureuh anu hideung sadayana warga biasa ngabentenkeun komo mah biasa ngabentenkeun duit 50.000 10.000 2.000 jeung 100.000 biasa mah biasanya naon sababna paningali ieu bengras biasa awas tapi Pak di akhirat Allah nyerutan ayat jalma ayat kelompok protes ke Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Gusti kunaon abdi dikumpulkeun ayeuna di akhirat dina kaayaan nolong. Padahal abdi dina nalika di alam dunya abdi biasa tinggal. Kumaha saur Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Surah Allah kieu beureuh urang Garut mah. Ieu sia bogan sia. Nalika hirup di dunia eta panon awas. Ada ayat-ayat kami anu datang jeung tepi ka anjeun ari maneh mompohokeun. Ari maneh naluli-lulikeun. Ieu ari pengajian teh wajib hideup. Tolakul ilmi fardhun ala muslimin wajib. Tapi sadayana hadir teh kana pengajian henteu
Uningan sholat 5 waktu teh fardu, wajib sholat 5 waktu teh seueur anu ninggalkeun. Uningan ari zakat teh wajib, tapi nah zakat mal tos meser bumi ngajual sawah atau panen seueur anu sok jabat lagi. Uningan mah wajib mumaula kacaroge wajib eta henteu wajib seueur anu sok jamutan kacaroge seuri aya anu sok jogras kacaroge aya pernah nguping pernah ningali dalilna aya eta teh aya tah anu kitu teh Pak saur Gusti ieu sia ayat-ayat kami geus datang tapi ka maneh mana sitaha maneh sangalawarakeun wakada ningali urusan ayeuna oge sia di akhirat maneh sarua dibohong gawe kami teu beunang rahmat Allah. Tadina ayat anu ka-24 Allah nyebutkan anu pangawalna wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jalma anu ngabalieur dina inget ka kami ya dina eling ka kami kan inna sholata dzikri sholat teh supaya ingat tapi mung kana sholat zakat oge sarua ibadah kene supaya eling Allah teh nya sedekah nya pengajian nya zikir nya sholawatan lamun ora wa man fa inna lahu ma'isyatan dhanka lamun geus wani itu bakal boga bakal ngalaman kahirupan anu sulit anu bingung anu lieur jeung bikin stres teu kaarti ku akal gitu Pak ya kade wa nahsyuhu yaumal qiyamati a'ma jeung di akhirat bakal dikumpulkeun dina kaayaan Allah. Naudzubillah min mudah-mudahan ya urang dina sababiyah kumpul ngariung dina ieu majelis sing dijadikeun sababiyah taufik hidayah satina ya urang kersa netepan amin. Om tupikeun ka nalengkakeunana ka masjid amin. Atuh urang oge taufik sareng hidayahan kenging dina pertulungan urang kersa pangaosan itu kan. Namun sebabna pangaosan teh jadi sumber datangna ilmu. Memang sanes hiji-hijina sumber ngan kedah jadi patokan wa kullu man bi ghairi ilmin mardudatun lakum malu ibadah tapi teu ngage ilmuna mardudatun lakum malu ditolak moal diterima. Atuh capek gawe teu kapake hanas tukur lenggo hanas tarang tapi keun ka hideung nya hujanan panasan caang kurang damar poe kurang ya poe kurang damar leueur kurang kitu nya supaya eta hoyong berjamaah di masjid ari teh teu ditari naon sababna ibadah dah teu nganggo ilmu. Nah urang ngariwayat deui sok bari tararuan taraosnya dan haus kami mah bebas mah ya dan di dieu mah ya luar biasa itu barina saya asal benernya kieu kapungkur teh Pak aya namina sahabat aduh mimantung socana teh lolok hiji waktu suping ka kanjeng Nabi ya Rasul hapunten anu kasuhun kieu cek urang Garut mah naon mimantung ya Rasul abdi mah geuning kaguningna gamparan socana teh teu biasa dina sareng jauh di masjid manawi didian abdi mah seunah salat teh teu di masjid abdi mah wiosna di bumi midian ya Rasul saur kanjeng Rasul mana anu seunah wios ari kitu mah kumarin teu tinggal socana
Wih, lagu memang teh tak cantungi kamu kan tinggal kene bukannya Rasul dengan Quran deui. Senang heula sakada. Tapi memang tuh cik ari soal adan eta Bilal kadenge teu ka imam sunah. Akunya kapupingnya kanjeng Rasul. Wayahna usabah adan kadenge ka bumi anjeun wayahna tetep kudu salat di masjid. Cik ari ka bumi bapak anu ada ka kuping henteu. Hah? Kuping. Ustaz? Ka kuping ada ka berarti lamun itu kudu di masjid. Nah, kurang lanjut ke hiji waktu abi dimantung teh Pak supaya teu nyasar di masjid dugikeun ka bumi teh ngabatak beunang meureun ayeuna mah bola rapiah meureun ayeuna mah. Jadi angkat ka masjid teh bari nyeungeun tetap kitu we apa dugi ka hiji waktu mah Pak kaleresan keur hujan. Geus hujan. Nah, ngijit we angkat ka masjid abi dimantung teh dikersakeun ngaliwat kana tempat anu ledok. Kosewan teh lamu topikeun ka jibruk jeung ledok acungna eta balik deui ka bumi balik apaya-apaya nya angkat deui geus getos acung teh eta kudu dikersakeun dina tempat eta di kosewan deui ledok deui balik deui ancukan digentos deui angkat dibakar ku tetep eta kudu di masjid salat. Kira-kira lamun kurang berat di kosewa labu ledok ini beli ke masjid mual nya kurang pas katilu kalina tepat dina tempat anu labu 2 kali teh aya aki-aki nulungan numpun tepikeun asup ka masjid atau selamat ke masjid abi umi maktum lamun nuhun kisana geus nulungan kami geus nuntun ke masjid hayu anu cenah urang babarengan di masjid berjamaah aki-aki eta ngajawab hampura cenah ayeuna ke heulahan ayeuna kudu salat babarengan reulas ka kami maktum. Nah bisa gitu kan cenah bapak teh geus nulungan abdi keun aing mah cenah lain jelema saha cenah ari maneh aing mah setan. Nah atuh betulungan aing betuntun tepikeun ka ieu tepikeun ka asup tepikeun ka masjid aing meunang kabar gara-gara si horeng lakuh teh lain teh soredan direngkas ku juring eta. Ya tapi umi maklum sabenerna mah maneh lakuh dina tempat eta teh aing direngkas supaya maneh lakuh kotor imah jadi terjadi ingin ke masjid tapi maneh kalau ingin deui ka masjid tak kakuatan istiqomah maneh Allah beri barokah dosa maneh anu kaharep ka tukang anu dihampura anu kadua kali eta maneh ingin deui direngkas ku aing maneh tetep balik jeung ingin deui ka masjid dulur-dulur maneh anak incu maneh mitoha maneh dulur anu aya kakaitan jeung maneh dihampura dosa. Cek eta setan. Lamun mah katilu kalina ku aing direngkas. Terus anjeun balik deui ka imah ganti baju ini deui ka masjid. Kumaha kabar anu ku aing ditarima? Lain maneh jeung dulur-dulur maneh tapi sawilayah ieu kampung ieu wilayah ieu Allah dihampura. Atuh aing kanggo Rasul maksiat teh capek gawe teu kapake gara-gara maneh. Makana daripada direngkas deui aing dituntun cenah asup ka masjid. Tah kitu geuningan Pak. Barokahna berjamaah. Tepikeun ka diri nu dihampura dulur dihampura bahkan salebut eta kabeh anu bakal dihampura ku Allah lamun tepikeun ka diri itu Pak. Urang tarik dalam kesimpulannya urang tarik dalam kesimpulan
geuningan Pak salat mah acan tapi hampura Allah tos enyi rahmat Allah tos enyi kusabab istiqomah gitu kan makanya kayak para aulia ya ulama-ulama entong nyupri karma kan loba jalma ayeuna mah disaru di opera di sorban hayang dianggap hayang dianggap kiai hayang dianggap ulama berarti mudah-mudah kemuliaan suruh para aulia entong mudah-mudah kemuliaan anu kudu diudang istiqomah lamun mah tahajud can biasa 10 20 100 rakaat atuh 2 rakaat tahajud tunggal putih tapi istiqomah naon sababna li anna istiqomah khairun min alfi karomah ya istiqomah teh darajatna leuwih hebat leuwih baik leuwih utama daripada 1000 karomah moal meunang kamuliaan moal meunang karomah lamun teu istiqomah jadi anu pamina teh istiqomah nah kana karomah istiqomah ngan hayang istiqomah teh berat godaan hoyong istiqomah berjamaah subuh ka masjid cik lamun hujan dingin mah apa istiqomah teh cik tengah wengi tengah bengi ieu tertiris kudu wudu terus tahajud ditutupan ku witir hek baheula kamar mandi teh di luar bumi banyak kosok naon aya bag-bagan teuing pancuran cik tengah putih keur tadi aya nu ngaon poe Kemis berarti malam Jumat hujan ngarincing bade keluar hadas atawa disebut kira-kira kan loba zaman ayeuna mah bapak-bapak gereja jam 2 bener langsung kan ka cai jower we titi ari geus berarti teu oge heula aya geus pergi langsung sare teuing berarti entar oge nya bapak-bapak nya guru abdi di Garut amanatan ieu sia jing arek hirup di mana wae anjeun hiji sia kudu daek hudang peuting eta paham ieu ku hudang peuting wae Allah mere kamuliaan teu hese urusan rezeki cenah komo lamun maneh nyempetkeun sajabana hudang melek peuting teh daek salat geus 2 rakaat cacak-cacak hudang peuting Allah mere kamuliaan komo lamun kersa taat asal daek istiqomah seperti itu Ustaz alhamdulillah itu luar biasa nah ayeuna kembali ya karena pelajaran yang utama karena tauhid punten Pak Ibu punten wala sadayana saha eta anu ngagerakeun jantung dina nalika urang keur tidur saha eta anu ngagerakeun paru-paru urang keur tidur sadaya nama arek ngicung arek nolong arek ngadenge arek tempat jeung rek kahna ieu leungeut urang pribadi teu aya sedikit pun kekuatan keur ngontrol jeung ngatur ieu awak punten hakikatna sadayana Gusti Allah
Nah, tong jauh kurang dina tepan we. Allahu Akbar. Nah, dina ajaran guru urang mah nya Ahlus Sunnah wal Jamaah dina nalika Allahu Akbar teh eta teh aya hukum qauli ucapan kudu disuarakeun Allahu Akbar entong terputus Allahu Akbar kan sok aya Allah Akbar teh ini rukun qauli rukun fi'li nah panangan anu aya panangan anu teu aya pieu sebenarnya anu aya panangan anu gaduh panangan aya rukun gerak Allah di dieu mah nya kedua cebil pamagamah kedah dilebarkeun kieu rada dibuka nya kelekna entong ngabeber deui bisi ngabadu batur upami istrina entong ngabeber wayahna kudu didempet dirapatkeun kelekna teh kenging dibuka tah mun kemarna rada didempet kieu Allahu Akbar entong dibukakeun kieu mah ibu-ibu mah bisa itu modok dibuka itunya mana kudu Cimande ibu-ibu mah kieu we lah itu alat ranking sedikit nah kieu we nya entong dibuka kieu ibu-ibu mah kada kieu Allahu Akbar nya dina sujud oge sami teu kenging dibuka kelek tetap kada dirapetkeun mah teu kenging nya beber kieu wayahna kelekna tetap kada dirapetkeun kieu kita mama juga silata kita kieu we jurus mene nya ya bapak-bapak mah kada dibuka punten kana intina bapak-bapak ya Allahu Akbar anu geus masyhur ya mangga kana geus sabikin ya aya anu di bawah budel aya anu di luhur budel kieu aya anu di dada nya aya anu di dieu supaya ada kieu ya bahkan sok dina nalika umroh hajian Allahu Akbar kieu di upacara mangga sadaya yang biasa. Tapi anu paling penting dina itikat kare tauhid punten Allahu Akbar naon hartosna Allah Maha Agung Allah yang Maha Besar Gusti nu Maha Agung saha nu Maha Agung teh Gusti Allah berarti bohong nyebutkeun Allah Maha Agung Allah yang Maha Besar bohong ucapan eta teh lamun aya dina diri urang aing nu pangbisanna aing anu pangpantesna jadi imam aing nu pangpinterna aing nu panghebatna jadi aing nu panggedena teh berarti Allahu Akbar bohong anu tahu itu mah nya jadi nu Maha Agung teh saha tuh jadi lamun Allah anu Maha Agung urang bisa aya nu ngahina arek wani ngalawan batur atawa cicing salatna anu bener mah cicing naon sababna aya dina nalika netepan nyebutkeun subhanallah Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mana Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mana bade sujud Subhana rabbiyal a'la eta subhana naon artina maha suci dan kalaunya saha anu suci teh Allah anu suci mah ari urang dihina jeung dijejeleh jeung digogoreng batur bade ngalawan bade cicing urang mah bakal ngalah anu bener salatna anu bener tauhidna teu ngalawan pokoknya bae aya yang dihina arek digoreng arek dipitnah oge naon sababna da Allah anu suci mah
Da uing mah jelema. Berarti lamun masih kene aya anu ngalawan salatna tauhidna can bener. Berarti dirina masih kene dikuasai ku nafsu. Anna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhna saestuna ye ari nafsu teh sok ngagiring kana kaawonan. Cing ari ngalajur nafsu sae adalah henteu. Cik lamun batur aya jeung tiba-tiba mitnah ka urang maling mitnah maling ngalawan nyarekan sae henteu. Da sabenerna mah henteu. Ngan kita berat ngomongkeun teh naon sababna tong bobolah batur abdi oge diajar kene kitu. Tetua terdosa teu apal naon tiba-tiba jeung popolok bari nunjuk bari nyarekan. Jalma anu biasa normal, cik kumaha? Komo pernah diajar. Ari sia naon? Meureun kitu ceuk abah mah. Ih, keheulaan kan begitu jeung nafsu. Tapi anu tauhidna bener, salatna bener, moal kitu. Cici we hatena justru nyantel ka Allah bener Gusti anu Maha Suci. Aing mah teu suci da Allah anu Maha Suci. Aing teh tokohna ditutunjuk jeung dihina Allahu Akbar. Allahu Agung, Allahu Gede Maha besar, Maha Agung, Maha Roh. Aing mah jelema Gusti heueuh nampi abdi Gusti. Mun geus kitu larasna tepanana jeung laras tauhid. Abot ieu teh Pak. Naon sababna? Syaratna para wali baheula aya anu namina teh saum puasa awaliyah. Pak, ngeuleun mah kudu mah tuang mah meunang teu naon, tapi kade entongna bohong kan. Nu kadua entong nafsu, nu katilu entong nyarita saeutik-eutik acan. Jika nu pengok, jika nu bisu ditanya derek we keun bae anak gelok muka oge. Pak, meskipun udud tiasa ngaleut jeung tuang bisa, tapi puasa eta dilakonan Pak. Mati sajenuh mitna, sacinuh metu saucapna Pak. Paingan kolot-kolot baheula ngaji apa teu jero-jero teuing cukup ngabahas bismillah. Tapi mah dina cai bisa tapak sanca, tapi mah bisa hiber. Makana aya ilmu nu disebut rasjli, kuningan rasjli. Pas kurang teras teh ingat kagak da jeli-jeli aya di dalam. Puasa teh bukan itu. Tirakat si goreng tirakat itu naon sababna eta mah tirakat keur ngahirupkeun ruhaniah urang jiwa urang itu naon sababna ceuk ieu syariat mah dasar mah geus bakal kembali kana tahan deui kembali kana opat unsur saripati cai saripati angin saripati seuneu saripati tanah kembali deui anu engke rek ngharupkeun dipenta pertanggungjawaban mah urang hakikat anu di jero urang aya disebut jiwa maka disebut nurani maka jiwa jeung nurani teh hirup kusabab wa nafatu fihi hirup dihirupan Allah tah makana keur hirup kene osok ngaji osok tirakat kudu bisa nganjang kapagetok. Lamun saur orang-orang thariqah mah kudu bisa paeh sajaroni hirup. Itu mah. Urang teh kudu geus bisa paeh padahal urang teh hirup maksudna perlu tafakur tadabbur perkara itu. Ya. Ah, kembali deui kurang salit-salit katanya. Ya. Kurang bakal naon bakal
bakal sadayadanya sabarasa sikap pengker mah di dieu teh aya mangsur ya. Mudah-mudahan urang doakeun sing aya dina rahmat Allah taala. Bebas merdeka sama di dieu teh. Ya, teu budak-budak misi, teu budak-budak Bang Emo. Nya mah aya di dieu Bang Emo mah. So, katingali biasana sok kieu hideung teh. Merdeka di dieu aman ya, tadi alhamdulillah sallallahu. Nah, itu tuh darah ributnya. Di bumi saha tuh yang aya nang kau. Alhamdulillah ya si jauh baru kasabrang ka Palembang tuh lah balikeun cenah awak. Aya kerupukna Bang. Soalna ke Palembang. Alhamdulillah. Tah geuningan kitu mah. Nah, ayeuna salit-salitnya dina tempat we, dina sadidin teh nya punten-punten. Kanjeng Nabi ningali di sahabat. Sahabat teh salat. Saur Kanjeng Nabi balikan deui mari salat. Abdas deui. Salat deui balikan deui tapi teh ka tilu kali singkat ceritana diajarkeun we ta cara wudu anu leres. Nya cara wudu anu leres naon salat sababna punten. La salat tak saur Kanjeng Nabi teu sah salat. Ata Nabi teu sampurna salat. Ata Nabi teu ditarima salat liman la wudu jalma anu teu sampurna wudu. Jadi teu ditarima salat lamun wuduna teu sampurna teu sah. Berarti gagal tadina pahala salat lamun wuduna teu sampurna. Nah, tapi punten wuduna nu sampurna teh kedah kuningan syarat rukun sareng pangkatalan. Berarti kudu kuningan bab cai. Sabab cai teh geuningan pa dibagi-bagi mah aya cai mutanajis. Cai anu kaantelan atawa kacampuran ku barangna najis. Contona mah aya cai sagelas kecelak weh kecelakan ku tai gajah. Kalau pakai tai gajah itu tai cangca weh punten jadi najis. Tong asa gelas sabaskom saember jok kecelak weh aya tai cangca najis teu. Najis lamun najis berarti teu tiasa diange abdas. Nya mimah weh dina ember si goreng aya bangke cacak atau bangke beurit biasa diange abdas eta teu naon sabab najis aya bangke komo dugikeun ka bauna dina ember eta kumaha anu dina jero sumur kedah dihitung heula aya 2 ulah teu 2 ulah teh aturanna teh 60 cm kubik. Panjang lebar jeung dalam 60 cm. Stabil cai sakitu tiasa dianti abdas. Kade dina nalika abdas entong aya anu mecret kadinya. Kenapa? Sabab pasti itu berkurangnya. Kurang atuh dina 2 ulah, makana kedah dileuwihan. Itu dah kocorkeun keran. Nah, aman mah langsung dina keran. Cai teh aya mutanajis. Terus anu kadua aya cai mustamal. Cai mustamal teh cai urut make. Ya, contona mah barangkali teh gosok gigi atawa ibak make sabun, teh cemplung we sabunna teh asup kana bak. Meskipun 2 ulah tapi bau sabun, sah dipake apa? Teu. Kurang tina 2 ulah pas gosok gigi udahna budak atau sikapna seueur todol kecemplung kadinya kurang tina 2 ulah. Biasa diambil abdas. Dan biasa kurang tina 2 ulah teh hitungan anu tadi. Kurang lebih 5 malecret kadinya tah eta teh jadi mustahmal namina teu biasa diambil. Pas anu pertama mah
membasuh muka larai biasa suci mensucikan pasti keduk jadi berkurang tah nu kaduana kade bisi ngawasuh pandangan saya mengecek kadinya jadi mustakmal. Ia mah bisa mensucikan muka tapi pas nyuci tangan jadi mustakmal jadi muka ditunda bisa. Ia tempat banyak telah dibahas. Makanya mereka ada obrolan ayo jika nama ia lilaturi sudah sebulan sekali mah ngabahas teh sahur Mr. Friendly kena 2 minggu sekali nyangkakeun we ka para tokoh-tokoh di dieu ya coklat ciku mah lamun 2 minggu sekali ibu-ibu bapak-bapak tuh henteu saudara repe. Nah, mana kita diskusikan. Lanjutkan dulu lah. Nu kaduana cai mustah. Ya kenapa harus dibahas? Punten bisa capek gawe teu pake. Aya usia 50 tahun aya. Nu 60 tahun aya. Punten gara-gara wudunya teu sampurna, kusabab wuduna ku cai mustahmal, berarti teu sampurna wuduna oge teu sasaru atuh komo salatna oge henteu. Bisi capek gawe teu kapake gitu. Periogi adalah cair atau periogi daerah dosa paket makanya aman ayeuna langsung tina keran. Nah, cai bab cairna nu katiluna cai suci tapi teu nyucikeun punten cai arapa suci cai kopi suci makanan biasa oke tapi tidak bisa dipakai wudu. Wah, cukup tadi sana suci cai kopi itu karena mau pakai wudu tidak biasa. Tak anu biasa suci dan mensucikan ya patokan cairna minimal kudu stabil di ukuran 1 bulan. Dua bulan 60 cm kubik panjang, lebar, dalam. Karena 60 cm stabil we sakitu. Makanya sepuh baheula kada melebak sok olahraga. Makanan dipasangkeun mah wudu teh lain dina keran, langsung we dina bak. Dina bulan, dina balok. Naon sababna? Langkung dina 2 bulan. Bener. Sok mani dina nyusuhan dina apa balong anggun, teu barubah warna jeung ambeun. Nya tetap bisa mensucikan. Nah, aturan cairna, cai naon wae anu bisa dipakai susuci termasuk abdas. Cai sumur, cai nyusu. Pak Ustaz geuningan, sok nyusu. Nah, pamegat nanti boronya tepikeun ka kolot eta mah seneng. Cai puyang maksudna teh cai nyusu ya, cai liang, terah cai laut maksudna pangsa. Tenang biasa nyucikeun cai hujan termasuk salju. Biasa Pak. Modal lain cai salju jeung katukeun kumaha juga abdas. Biasa. Nah, syaratna entong najis oge mustakmal. Nya. Oke, harus cai harus. Nah, ieu amanah bade abdas kumaha diurang ayeuna dina keran. Harus ya dina keran langsung dikitukeun dina keran seperti biasa. Oge dina adus punten aman mah dina bak misalkan ngeulah bisi gapercetan ku budak jadi mustakmal jadi biasa nyucikeun atuh pas adus janabah teu ditarima teu sah adusna kusabab cairna teu dicikeun. Atuh Pak salat oge dina kaayaan janabah sah teu salat mah henteu berarti cair teh penting gitu Pak. Nah kembali heula ya ayeuna syarat sah salat punten lain bersih Pak tapi suci. Suci naon anu sampurna salat teh? Hiji suci badana, suci tina hadas leutik sareng hadas hageul. Lamun ibu-ibu tos sapatemon kedah adus nya eta hadas hageul. Ibu-ibu atos naon?
atas naon atos nipas. Nah, ya. Ya ngimpi ciman hadas ageun. Adus, tapi syaratna adusna kedah naon? Cairna anu suci dan mensuci. Nah, gitu. Ya. Tapi masih kena haus ge, terus beres di telepon. Lanjutkan Pak. Jadi bau badannya harus suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Anu kedua harus suci dina najis. Naon anu suci dina najis? Anu kaluar dina sabilaini dina dua lawan. Kahampangan najis eta teh cairna kade bisi mecret. Kade bisi aya nempel di urang. Makana punten sepuh kapungkur ku apik-apik na sok sehari ini dia anu pas 50, 60, 70 tahun yuswa. Sepuh kapungkur lamun ada di masjid At-Nabi Tajuk pasti dina payun lawan aya balong aya bulan. Aya nu kantos menakan? Di mana Pak? Ciwidey leres. Di Mahmud oge nya. Di mana deui? Saha nu kantos pesantren di Cidaurah? Wah, kalau punya naon eta teh Pak? Bisi murang kali wewes Pak kahampangan. Cik punten aya murang kali masuk komentar. Punten ari eta sok mecret ka sampean. Pasti Pak mecret nempel dina sampean berkasuk ka masjid kacana teu najisna. Kacananya Bapak ada kadang kalau tilas murang kali murang nempel ka urang najisna. Nempel teu? Cik punten ari salat nawa najis salat teu? Saur kaidah usul fikih ma yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Teu aya hiji perkara bisa nyempurnakeun sahna salat kecuali ku eta perkara. Nyakeun ngajaga sampean tina najis. Ku aya ulah teh eta teh kajaga sampean tina najis. Sabab naon? Murang kali mendengarti pas asup ka masjid ngecebek heula heuh. Ngecebek heula kana ulah jadi suci atuh sampean teh lebet ka masjid suci. Kasucian ieu tempat kajaga atuh salatna oge sampurna. Ieu teh kedah dibahas ieu teh. Titik punten dan ngebahas dia Pak peryogi itu ilmu itu tidak memang peryogi yang sababnya sieun capek gawe teu kapake eta sieun eta hanas tarang hideung tuh ngadekot ari caratan salat eueuh naon sababna dina sampean nyanyanana najis kitu tah duh palalau. Nah, di zamanna paling mana di zamanna? Wes eta. Aya nu ngaos di dieu kurang kali. Daya ya. Cik punten kurang kali sok heureuy, sok ulin di masjid. Laki dia mah sok dalam tarawih seueur kurang kali sok ngiringan di dieu. Bener keluar teu make sunah, berecet deui asup ka dieu. Kumaha? Dan upami misalkan di hujan atur nanti kalau merah yang naik jadi kena apa? Ayeuna tak ijab buku dah. Ieu teh kena dibahas. Naon sababna abdi bakal dibenta pertanggungjawaban alhamdulillah dzalik amin. Amin. Sieun di akhirat mah langsung ieu dina casabir di naon itu? Di Maroko. Di Maroko. Asal di Arab. Tuh bahas itu, wirah untuk ya teh bapak-bapak, ibu-ibu teh itu sebenarnya teu bahas eta. Sedangkan sadayana amal ibadah anu lain teh bakal sampurna jadi hade lamun salatna bener. Nah, lanjutkeun. Berarti kudu suci tina najis, kade pasti ongkon. Panglobana jalma anu kena ku siksa kubur teh kusabab eta tah kahampangan nya kade dina lancingan dia kade dina salempah punten pisan
Hari kehampangan mah pasti bapak-bapak mahnya diwasuh lagi. Sunahna kudu ngadehem anu beres kehampangan teh Pak, dehem 3 kali. Urut diurut gitu orang di teh Pak. Diurut banyak deui, 3 kali urut deui. Tah, anu tos sepuh masuk aya nu nyangkruk. Disebutna teh anakna bisa. Sok aya sesana nuturkeun eta ge sami najis. Ngecelak we kana lacingan, kana salempa, kacanatna tepat, sahteu nyerang najis coba. Henteu. Kade dehem 3 kali. Ya, atas itu kade aya anu hukumna najis oge, tapi sana ciongkol. Nabi nate mandi. Kuningan mandi lamun atos keluar syahwat pasti aya lendir. Ya. Ibu-ibu ge sama. Teu kene eta dina sidi acak cuat gitu naon sidi-sidinya. Dina salempa kadek mandi teu kene. Anu katiluna wadi bawat. Wadi teh kieu mah upami capek gawe abot mangun ngadunya tah sok aya maraja sami sapertos mandi eta ge kacana keun tepan nempel di lancingan mah tadi inti Pak sok aya dengan godasnya era nempel di lancingan teh kene eta kacana salat makana kolot baheula mah dina nalika arek salat sok moroskeun ngabaran lumuk itu kangen zaman kabar masyarakat gue ngalah lumuk baru angun-angun keluar kata mama aduh enak kalau si Ali berkata lagi kalau kabar kepikiran kami itu mah lancingan korosok sarung nah bisi najis kacana atau dosa sholat nah naon sababna syarat sah sholat teh kudu bersih suci tirana tong nyarang najis dina itu kan nya suci tirana najis tah dina eta palawangan payun eta mah tak enak pengker ada di BAB kudu leres dina suci nya lamun pamekeun kudu tepikeun kalesan istri mah kudu tepikeun ka ngadeudeut itu bener nya ciri-cirina suci dina najis contoh apa punten mah anu biasa tinggal ka dieu tinggal ieu kai kotor terus dicempal suci henteu encan suci ayeuna anak kedah leungit aya tapakna aya kedah di banyu 3 kali lap ade lama tos ka banyu kudu lapur teuing atuh kudu ngaluberan ka najis ade lap ieu teh kedah disucikeun deui atau nabi ulang ajar anu suci banyu tepikeun ka 3 kali tos suci taca belum leungit mah najis ai kotor ainiana dan diana tos teu aya ade anu kaduana ambeulna geus teu bau tos najis keneh teu bau anu teu aya belum dina kitab Safina Tunaja anu katiluna mah kudu diletak rasana dan diana ayeuna ambeulna jeung rasana makana mau pemain ustaz kudu praktek rasana geus teu tai kotor berarti suci ngan aya mah bisa dikira-kira banyak di banyu anu sabaraha ember digosok isi katak jika nama bau geus eueuh harus sakala kitu mah ari kolot baheula mah aya dibahasa
kai potong itu tumpah dipurulukan lebu sunagari pula teu anu repel ketuk we lebuna atawa pasirna entah anu repel memang dimaju makana kalau baheula mah teh kieu anu kupapan ada di manono palungku lamun korocok dirinya di banjur dia langsung cairnya turun ke hangat anu lainna korocok dirinya di banjur amal eta cair anu repel apa jadi anggapan najis teh kai kotok dieu dijembal terus di banjur jadi najis lain diunggul tapi ngaberebe kumaha eta cair makana nyucikeun Pak tempat ibadah lain dipel tapi di banjur kusabab aturan gerak itu ayeuna kedah disiasatan daripada umal poe di banjuran atuh iraha masang karpetna makana sepuh kapungkur masang poe ulah di payung usia cai anu rada gede misalkan 2 meter setengah kasa meter jerona 50 cm pasangan kue besi luhurna jadi anu napakana sampai nama samuncana langsung jadi pasien cepet lebet ka masjid teh kajaga kasucian masjid pun tentang syarat sah sholat karena sholat saja kita suci badan kudu suci baju anu kena mah kade dina nalika nyuci tekeng dihijikeun sareng kompol urang kali atuh kabeh mah deui kana nyisah itu osok mesin cuci di anu nyuci mah kolor urang kali kompol dinya hijikeun ujung sarung terus dicaya jadi sadayana bukan najis termasuk sarung nyuci nawe umahna kurang dina 2 bulan tetap bukan najis kan sopi kelapa itu Pak kana emel leutik dikumpul sedangkan tidak mensucikan lamun cari saember sabab anu nyuci mah kudu 2 bulan atuh urang salat teh Pak ciopol budak kumpul cipunten salat dina sarung aya ciopol budak kana disampeun aduh siapa lalu kumaha ayeuna mah ada nyuci na lain luar juga kalangan mesin cuci tah suci baju ade nya singkat bae mah saja mah yo mah anu katiuna suci tempatnya punya ya tempat karpetna sajadahna tehelna kudu suci tina najis kade bisi aya bangke sirahu kade bisi aya bangke sireuk nya pirang bangke gajah pamusan kade naon sababna termasuk bisi aya bulu kucing najis kade henteu najis oge lamun masih kena nempel dina awakna kucing tos kitu mulul mah jadi bangke sedangkan bangke teh najis kade anu sareng kucing kan bisa nempel dina lancingan nempel dina benak acara salat sedangkan seueur ari hiji 2 mah seunah dihampura dipunten setacan ngalepar sejauh mana kurang amal usaha sholat hade amaliyah yang lain dihitung hade lamun sholat nak wes tiga itu orang teu bisa kajaga dina kasucian berarti gagal nilai sholat amal anu sanesna we gagal atuh penting urang teh diajar itu Pak. Nah sebabnya puncak penghargaan orang sebagai
tetap fikih, yaitu menjalankan syariat. Nu utami sholat, tah ieu teh bab suci. Nah, mudah-mudahan yang kapayunan disetting kumaha ngurus supaya anu lemur teh yang cepet heula. Da abdi mah alim itu masjid atas tahun-tahun sabaraha ratus sabaraha ribu jelema netapan dirinya pasti akhirat mengalami catatan amalna dengan tema tahun-tahun sholat air tinggal mesti anak berdasi asna dina suku tarekan ini temenang satu abdi teh wah ieu saha urusna ieu masjid ieu di budak-budak mesti menerima da abdi mah sholat rakaat pengurus dia bertanggung jawab lah pengurus dari akhirat kali budak-budak yang sakala gitu Ustaz jika dia ya makana sok anu kantos umroh kajian eta mah toleh jika nama saja sakali teh pasti dipel di banyu gitu masjid di Masjidil Haram dan masuk ke dalam dunia kaki. Nah, eta kan satu acara ditutup, nyebutkan orang kembali ditutup pengajaran tauhid, Pak. Nah, tepat anu kos mulai leres, tauhid kos mulai leres. Allah Akbar, sahadu maha agung berarti ada urang bisi cekolot mah adiku rumah sak air pangkit pernah air pangkebana air pangjagona air panna berarti mun masih kene aya anu kitu netepan jeung tauhidna candas harus Pak nu kaduana osok wirid subhanallah wasobu naon harusna teh maha suci Allah anu maha suci teh saha Allah lamun urang aya anu ngagogoreng kade anu laras tauhid jeung tetepanana di saat aya anu ngagogoreng teh moal ngalawan cicing lamun cek ilmu semar ieu dina nalika cicing aja si cepot jodor-jodor aya jelema nyarekan tuku lak dasar kasemar semar sakinde sakti semar teh dina kapawayangan dalam hirup di dunia sebenarnya alam kayanya ngan terjun ke alam dunia make ngaran semar da asli badran aya atana kana pisan badran Ismaya sakti Pak sakti membentuk seucap nyata tapi di alam dunia cici dari carekan Pak padahal lamun saukur musik dari ciluk-ciluk ngancak geus ngancang eta di rumah eta budak si cepot terus ngolongkeun ada bapak aing teh sakti tapi teu wani ngalaman tos ngaleos eta carekanana nyampeurkeun si cepot nanya kieu Pak nah hari bapak teu ngalaman kan bapak teh diajarkeun kok betulan kan bapak teh diajar sila bapak teh kan ajaran bapak teh ulama bapak teh kiai bapak bisa ngalawan bapak dilecehkeun bapak dihina bapak difitnah tapi bapak cicing teu ngalawan kunaon kan bapak jeung si Semar ieu bapak mah lain ningali ka jalma eta da bapak mah ningali nu di jero na jalma eta kumaha sunapa maksudna kieu euy using maling ngiceu naon wae urang teu mampu kabehana ge using jeung ngalikeun ku Allah dihirupkeun ku Allah direjekian ku Allah digerakkeun ku Allah eta ge jalma eta teh lain ku manehna Allah hakikatna nu gerakkeunana ngan cobaan keur bangsa teu nyarek bapak teu ngakon teu naon sababna lain ningali jalma eta tapi nu di jero urang bapak hesa dipikun ci duit Pak gaduh loba usaha loba kedudukan jabatan loba ku pamajikan di
anu tos ningkat bener sholat nanti tauhid pada ngalawan Pak. Menjadikan air dengan nyanyi Gusti nuhun Gusti dihirupan pamajikan Gusti da geus teu dihirupan Gusti da moal nyarekan cepat mah jawara katingali ulah tuhan aku mamajikan di kitu-kitu cing aya mah ka jawara Pak. Susis justru anu elok tingkat tinggi lebih cici bari seuri bari muji hati nanti subhanallah Allahu akbar Gusti abdi oge diusi malih Gusti ada tinggal kita hampura Gusti la maujuda ini anu terjadi jeung bukti teh dhuwur kabehana kecuali kenging ridho di Inter imam jangan maju kakak koe sama imam teh rek mana rek masjid perhatian sholat kan masjid pribadi cik kumaha sekali berat makanya orang mahasiswa jadi wali Pak sesuai jadi wali-wali daya nah itu adalah salat kawis mah ya kurang lanjutkeun di hari berikutnya episode berikutnya boh pilih aya pertarosan kurang sering kayaknya sasaran di ibu-ibu heula pilih aya pertarosan ya mangga ya bisa aya pertarosan mangga